Kaopat bisa ngilu main. Jadi iya yakin jujur urang bongkar ayeuna jujur maraneh jadi henteu. Iya, apa sih Cep Sanud? Ya apa sih Santi? Pak eta teh gosipna teh deket yang si Ayang. Anjing, palingan aing bieu peka jeung urang teh si Kinoy. Aing di kumaha ha? Kudu dicelutukeun wae ke si Kaya kumurit anjing. Aing mah era deket anjing. Si Ayang mah pan kenal kulit banget eta mah kebal cenah diceletukeun anjing. Aing poe ayeuna mah aing nguruskeun kahirupan batur. Moal KPK. Gibah lah we Aing kibah ayeuna. jadi Mama anu isuk ngobrol bocil TikTok. Ibu-ibu TikTok ku aing diwakili maraneh goblok tah. Hah? Ku aing diwakili maraneh cicing, ku aing dipretelan hiji-hiji. Bulu aing. Noru. Kieu ye, eta ya gosip ye. Siap. Ieu apa sih Cep Sanud? Ya apa sih Santi? Pak eta teh gosipna teh deket yang si Ayang. Anjing, palingan aing bieu peka jeung urang teh si Kinoy. Kinoy. Urang teh opatan. Kinoy, Cep Sanud udah punya pacar belum? Punya, cenah. Kurang tuh tanya siapa pacarnya? Anjing, cenah salah nyebut. Ai si orang Ayang. Anjing, berarti ieu info akurat nih. Kinoy, menyap ka bogo si Sanud anjing. Cah. Ayang, cah kitu. Eta teh Demi Allah langsung ngahulang Cep Sanud. Ieu mah urang mah ulah sebagai host. Ieu mah urang mah sebagai netizen we. Langsung curhat urang ke jelema dulu ka barudak cicing. Bae. Hah? Ya. Anjing eueuh. Ku aing disambungkeun jeung si Eboy bieu cenah diganggu ku si Eboy. Sia makanya disambungkeun ka dinya. Teu kan maksudna bi teh da sugan teh teu keur jeung eta teu apal. Tah. Cicing. Kunaon? Si Eboy anjing tuh direbut. Tuh. Mun bisa dulu teh kadang aing mah aing jujur bae asa kabohongan sabah urang hate. Asli urang oge sarua ieu anjing. Aing cek paribasananya sebagai host urang teh cek paribasanana sebagai sok anu ngahibur cek paribasananya. Tik jujur anu kabaru ka jadi babaturan mah. Ike lah ye. Urang hiji-hiji aya nama interogasinya. Sok kumaneh heula ye. Sok. Bah, aing teh kolot boga budak dua. Nya ge manehna cek paribasana manehna nanya katelana guru di TikTok mah. Tapi aing pan leuwih kolot ti manehna umur mah pengalaman. Kayang urang mah kieu. Sok wet apa adanya ngobrol kumaha, bah. Ieu naon ijol PK ya cicing. Teuing. Urang Kumaha info na yek nu tadi. Makasih Pandu. aing pengen. Mang Ayang apa kabar? Nu tadi kumaha yek nu tadi. Aing ada tuh aing keplok. Moha. Ya aing sih diundang aing keplok teh Ayang. Nu tadi kumaha eta nu tadi. Hah? Iya. Atuh nuhun Risti. Sayang sehat? Alhamdulillah sehat Mang Ayek. Iya, urang teh tadi teh PKT opatan Kinoy, Teh Lena, Cia Asanud, Terus, Kinoy, Teh Lena, Nya Asanud, Nya Kinoy tadi teh. Nari siapa pulih? Goblok naon atuh sok anjing. Opatan urang. Naon kumaha? 80 Iya, heula. Urang teh kieu keceplosan, lain keceplosannya. Curang teh ke ngobrol biasa, Kinoy selawat. Urang teh kieu. Kinoy nu jadi mana? Di Bandung. Cenanya ngomong teh kitu nih jika kelenci leutik ke di Bandung. Mas Arun bener di Bandung. Ke di Bandung, ke di hotel, urang mah di imah. Tah, ieu mah to poin langsungnya. Cek urang teh Kinoy. Kamu suka ya sama Sanud?
Ih, enggak. Cek gitu cek mana tanya, mungen. Emangnya Sanud udah punya pacar, Kinoy? Udah, cenah. Tadi lebih lucu banget kieu. Siapa pacarnya Sanud? Kinoy. Anjing, cenah. Ai teu kabar kata kabeh piwar. Ai si orang masalah nyebut. Ai pas begitu, masa pacaran Sanud anjing? Cenah. Anyang gitu. Si Kinoy nu ngomong eta teh. Ini halo si Kino ngomong record ada baru dak pasti bakal ngarecord. Klarifikasi. Anyang teh saha? Gak tau dah ayang cek gitu ayang yang mencaha men gitu. Anyang cenah. Jangan. Tehena saksina aduh aing mun bisa limaan mah jeung di limaan jeung tehena ieu teh euy. Ini kumaha dah, anyang-anyang. Naon atuh dah. Ayang cek gitu. Ajang meureun kan bisa jadi ajang. Ajang. Terus aya di urang nepo rikodan. Apal arum jeram. Eta mah geus ku aing tadi dibahas. Aing nepo di zoom tina kamera anu terdetil anu terhebat kameranya itu Oppo anu di zoom bisa di zoom. Di 2 frame. Heeh, naon cing? Aya leungeun jeung leungeun anu pacepeng. Si Black sama si Gober. Oh. Tapi asa bodas leungeun teh euy. Si Gober. Si Gober bodas. Akan bayar masalah eta mah pernah kayang urang mana urang teh cek paribasana urang teh kolot gitu kolot gitu ya kayang urang mana pokoknya saling iyalah urang merenang saling terbuka. Bener. Ulah sampekeun aya anu Iya. Mau main ngalikeun? Oh gitu. Iya siap lah koplok rasa teh koplok getah nangka aja dong heula. Lek, ada sia. Benar mana dititah nganterkeun ka Garut? Ngapa? Naon dititahna kumaha cing praktekeun ayeuna? Ku aing cing transfer ku aing. Oh deui bah. Macamnya kalau macam rekaman doang macam. Makasih. Siapa ini? Oh ada. Aing mah cek aing bingung bah. Eta malah terserah we lah segala deui aing urusan aing can beres ieu. Piling cek mana ieu. Sebenarnya kumaha? Aing cek urang mah kieu aing bener-bener satu sama lain cinta, satu sama lain sayang, satu sama lainnya mah bah. Apa boleh buat, apa boleh buat cai cek Goblok apa boleh budak kumaha sia boleh buat naon cing urang katempo teh ayang jelemana geulis tapi manehna nya kanya anak anu cari laki yang bener-bener laki nya akamanana. Benar, itu mah Ayek, itu benar. Soalna baheulana yek anu katempo ku kacapan on aing baheulana saacan tiktokan ieu mah nya. Saacan tiktokan ieu korban perasaan. Jujur. Teh ayang temanang kulit jelemana. Korban perasaan matak ayeuna mah teu mandang kulit. Ieu teh asa boleh dikasih. Kumaha kulit kumaha anjing. Ya masih lain dibaksana temanang bulu. Temanang kulit kumaha kulit bagong, kulit anjing. Iya maksudnya temanna. Teh ayang mah jelema ieu teh ayang mah jujur urang kata pokok surat patana. Teh ayang sosok wanita yang benar-benar terima cowok apa adanya. Yang penting cowok itu nyaah ka diri manehna aja ka keluarga manehna. Terus aya hiji deui katempo ku kacapan on aing yek. Heeh. Ieu jelema sabar. Bisa miceun emosi ieu. Lu kata dewasa ieu kurang sok lajol lepna baheulanya. Dewasa santai dengan ngobrol teh. Henteu cai mah. Teh ayang jelema teu wadang warna. Teh ayang teu paribasa rek boga kabogoh nih kulitna. Geuneuh kata kuman teu ieu teh ayang mah. Masa ka aing anjing? Wah, mana rumah sa kabogohna? Kita perasaan. Kapangi jelok aing jelok. Aing jelok kapangi euy. Cicing. Ya goblok. Aing kapangi sia koplok ajar uruskeun ke sia. Aing kada cuan. Yek bere papagah yek. Bere papagah yek. Ki kaboga aing na iki. Tempo. Aja. Kita ke dari kalam. Udah. Sarangan mati. Asli? Gue di PWK coba. Jadi kolam menang. Nah, tinggal ulang cep.
Ini ninggal tilas bisul mah ini. Cep. Ya. Ayo ngaranna perumahan, ngaranna perumahan. Agensi. Ayo ngaranna rumah tangga. Lain perumahan teh naon agensi, naon siap goblok. Ayo ngaranna rumah tangga, aya pait jeung peurna. Jaga takan Cep, hampura, omat, pingkeun. Lamun misalkan Cep rumah tangga jadi jeung sosok wanita anu bener-bener kuncap di kanyaah. Omat, Gitu. jaga Cep. Jaga naon? Ya maksudna pangjagakeun awe anu bener-bener aya dina hate Cep. Ieu teu apal mana-mana namanya, pada aya hate anu deukeut jeung Cep. Ah, Ya teu apal eta ge aya pokona mah. Tapi Pada kudu nu ngarti cep ngarti saya koplok ketika waktu maneh waktu ketika gawean maneh kumaha kudu nu ngarti. Eta awe bager Cep perasaan urang. Kata-kata pokok urang osok klopun sok aya wae gitu tah. Oh iya tuh. eueuh nama euy. Hah? Eueuh nama. Tukeran, sekarang mah tukeran. Ulah. Oh tuh sekarang mah. Teteh, teh ayang. Apa? Tapi nyaah teu kahiji awewe, kahiji lalaki anu bener-bener aya di hate teh ayang, nyaah teu. Ya namanya udah ada di hati ya nyaa tuh Mak Ayek. Allahu Akbar. Gusti. Iya yakin anjing. Yakin aing ge sarua. Yakin iya aja. Ya, iya aja udah yakin ya ku aing ku aing geus selok wae nyawa aing sih aja selok koplok. Ting berarti iya anjing ya. Tadi nu luhur ku aing geus kaselok, harap geus kaselok. Yakin. Record barudak bahwa ada pasangan yang masuk nominal 32. Udah kan goblok. Aya pokoknya mah geus ieu bareng geus mending geus real ieu bah, geus real. Ngan katutup ku jaim kana. Eta jadi katutupna ku urang teh kieu asa maneh urang. Jadi nu hijina membara teuing, nu hijina santai. Siapa yang membara? Enggak ada. Atuh aya sanes kata teh abi mah punten. Oh iya. Masalak deui mah. Pas kedua tilu kali kaselok koplok. Mu ngomong makanya mu aku juga salah ngomong mulu. Tapi pan pada rekaman Bu, janten lah ieu gitu supados lancar gitu rekamanna gitu kan. Lo koplok. Pak. Aparha, anu aya aparha, Pak. Ya parha ya. Aya padi kitu aparha teh anu nyadiakeun gedung ke payuna, Bah. Iya, kada itu Jujur. sok tahu. Gak yakin. Lamun marane jadi kawin jaga. Nek bubulana nek bimingguan. Omati urang. Nanga futsal. Dewa, aing oge sana. Mangga futsal urang yang lalajo. Siap. Omat. Ieu mah Goblok langap futsal anjing. cicing heula ka hiji murah, kadua lega. Cicing heula ieu pijadian, Bah. Hati lu lila deui. Hati lu lila. Tah. Aparha. Kaopat bisa ngilu main. Jadi ieu yakin, jujur urang bongkar ayeuna. Jujur. Maraneh jadian teu. Ayo paduli teh hareup aing mah. Hah? Dek pongpet. Rara sabte. Benar teresep. Jalan Ya dia ulah teu. sampai ya. Boga hubungan teu. Dek pongpet. Mau pangkat mah. Enggak dia aja. Jangan. Dadian deh geus kasolok. Pasti jajan mah tanyakeun tah. Wah jadi mah, Bah. Enggak, aku nggak mau pacaran. Dia juga udah nggak mau pacaran. Jadi ya udah nggak pacaran. Oh berarti sebatas teman dekat. Oh, berarti langsung kawin. Oh, langsung karena jenjang pernikahan, ya Allah. Teman baik, berteman baik. Ya turah. Betul. Silaturahmi satu wadi. Yek, Mau apa? ke urang dagoan episode selanjutnya rek. Baik aja terangkan hatena.
Dan pasti orang tarurun dua aja abah cinggalundrang teh parasia gitu. Taruh, oh, Bakal ta'aruf bah. Ya, ayo ah. Ta'aruf bah baturan tarason sosok pelan langsung. Yo. Assalamualaikum ya sadayana yo. Caranya teh aya mun nya sok caranya. Dadah, Mayek. Sami-sami.